Ke sugri para wargi sumangga kiwai urang sami-sami Bandungan di lajengan carita Jawara di kuburan karangan Kileksa anu mana kiwari mangdedi baris nadatas naskah carita bagian anu ka-13 sagumaha anu kantos di Bandungan dina bagian anu ka-12 hancapoe kamari Padaran mang dedi kebagatuan ji dina mang sampedarkin kaayaan alam tiberang di lembur datar khususna atuka Mas Giman anu nanya ke anakna muka telah Lasmaya kualatan hulang-hulang wae nyelasmaya teh inget ka bandara nya sumangga para pamirsa kiwari urang sami-sami pusirikeun perhatian urang karena jujutan ieu carita Jawara ti kuburan dina darkeun kaayaan alam tiberang di lembur datar khususna ka Mas Giman anu keur nalek anakna nyatana Nyi Lasmaya teh. Mangsa alam harita teh beuti beurang bae sora hayam jago kong korongok pating kelewung mentak larejeng mata kuaas geus puguheun sora sasatuan anu cokor opat mah kayaning doma me muning jeung sapi anjing ngagogog ucing diudag-udag ku anjing mata kelar jeung mata kuaas memang kitu kaayaan di pelemburan mah bre aya hiji imah anu sederhana harita teh ditepas hareup aya nu keur ngobrol paduduaan horeng si mana horeng Mas Giman disanghareupan kudu jadi anakna anu keur ditalek peda eta Nyi Lasmaya gawena ulang-ulang bae lo ka arti yo diampura ku bapa oge Las saterusna kumaha atuh yo sok belakakeun yo ka bapa maneh kabeh ceuk Mas Giman harita tumanya itu ke anaknya bari jeung neuteub bakatku geus sabar ngadengni pananya kitu atuh ti bapana pok Nyi Lasmaya harita salajengna kieu Bapak da abdi teh emut bae ka isin Pak hapunten we abdi teh cek Nyi Lasmaya bari jeung luk weh tungku teu puguh-puguh atuh puguh nu jadi bapana nyatana Mas Giman meninga ranjung sabab asa gantung dengi pok Mas Giman harita wala monton dipotong-potong wadon bagus sok anggeuskeun elak damu adikku kumaha aku bapak ge si naon anu dipikai ngot kumaha teh na aji dadap na aji waru na aji buah atawa saha ayo cek Mas Giman bari jeung nyarenge sabab kusakitu oge Mas Giman teh geus bisa neguh geus bisa maca hate nu jadi anak sedengkeun atuh Nyi Lasmaya rada ngarenjag sabab bapak nyebutkeun ngaran teh bet mangrupa tutuwuhan si dadap si waru jeung si buah sedengkeun anu keur dipicangcam ku maneh mah ngaranna teh Banara ari Banara teh sarua jeung Malanding rei atuh harita Lasmaya ngerasa era pipina anu lemes teh katara beuki euceuy bareubeu beureum malah sababaraha kadi Nyi Lasmaya ngerian ciduh minangka ubar ka era lo kalaka ngaulang deui sok boro-boro bejakeun ke bapak yo bapak jadi penasaran yo saha nu jadi penyakit kana ate ayo cek Mas Giman malikan di pananya tadi bari jeung teu oleh imut malah indungna gue ayeuna mah geus ngartieun naon sabenerna nu jadi buah pikiran anakna atuh teu sumpeng teuing pikiran teh
Sanggeus menang pananjay deui ti bapa kitu Jung nyilas maya nyengkatkeun beungitna. Red ka bapana pok nyarita meh-mehan teu kadenge sabab laun pisan. Kang Banara. Cek nyilas maya lu tungkul pipi beuki beureum. Atuh cakakak Mas Giman harita. Waduh, entos sangka ari maneh Maya. Babari atuh nu kitu waduh. Keun baengke. Yo. Padontong jadi buah pikiran. Orang gimana orang mikiran benaranya Maya. Mas Giman bari jeung neuteup ka anakna. Atuh beuki eraeun we nyelas Maya teh. Maneh nangluk tunggul rilbuek menang ngababu. Kulantaran anakna teh ngajawab pok Mas Giman tumanya deui. Ngomongna ayeuna mah leuleuy. Da kasumpeng dina hatina geus leungit. Ya entok neon-neon ya kitu cerana Maya. Da memang geus kitu biasana ari budak ngorak mah. Balik-balik kanan lamun untuk kitu. Meureunan moal akur jeung batur. Nah, ayeuna bapak teh ngerasa gulika. Sabab anu jadi sababna geus kapanggih. Tapi lamun ngen sakitu nu jadi sabab mikiran naon deui atuh. Make ngauleng deui. Atuh nuhun Bapak. Nang sok sanaos kitu abdi teh tetep we ngaraos bingung. Loh. Sabab Margi Kang Banara parantos lami teu kapendak. Malima parantos aya deui wartosna yen Kang Banara teh teu aya di lemburna. Anjeunna teh nuju ngalalana milarian nu mateni karamana Bapak. Kitu tanu janten emutan ka abdi teh. Lo. Tisaa nyai menang beca gitu. Yen jang benara keur eueuh, keur ngelalana neangan nu mateni babane ayo. Tisaa. Abdi mendak wartos ti Kang Waluya. Ayeuna sok sering angkat ke lembur Cilawar. Malima apalun pisan ka Kang Banara teh. Loh, jadi gitu manyayu. Ari ke ayang Maya kumaha? Pami kawidian mah abdi bade nyusul. Abdi hoyong mantuan kana kasesah Kang Banara. Margi hawatos Pak, dabongan ku bapak kantos disaurkeun yen Kang Banara mah sanes putra hiji jawara oge teu tiasa kana ilmu silat-silat acan. Malah mah teu tiasa jurus-jurus acan. Tah kumaha lagi kitu abdi teh hoyong mantuan ka Kang Banara Bapak. Jawabna nyelas Maya beuki wani bae ngomongna teh. Lantaran manehna mah geus asa kuarahan ti Mas Giman alias nu jadi bapana. Disuwuk ku jurus ti lelemut, diwarah pencak ti bobodak, dididik kelid ti leuletik. Nu matak pagagedeanana teh geus moal melang ngaleupaskeun. Ari Mas Giman bareng ngadenge omongan anakna kitu. Sakedapan mah rada oge narenjang. Lantaran pesan tekniknya boga pikiran kalabah dinya. Parandene kitu aya dina hate leutikna mah Mas Giman teh nyangkaru krasa reueus. Lantaran tetela geuning anakna teh boga wawanen ngan disagigireun teh eta ngarasa malang lamun sekudu ngaleupaskeun anakna sosoranganan mah. Dumasar kana eta pok Mas Giman harita keula Maya. Bapak teh rada bingung ya. Kumaha lamun kitu cerana, Bu? Nah arek tega ngajurungkeun anak sosorangan-soranganan. Cek Mas Giman bari ngareret kanu jadi pamajikanana. Atuh gancang harita pamajikan Mas Giman ngajawab jika geus teu sabar. Da ti tadi kana oge hayang ngomong. Terus terang bae apana ieu nya? Moal ngajurungan mama moal. Moal masih kumaha ge? Jawab pamajikan Mas Giman tegas pisan. Teg kana hate nyelas Maya asa aya nu ngaganjel. Malah mending ngarahuh jiga nu susah. Ari Mas Giman pok ngomong deui ka anakna. Tah kitu kuning. Hehe. Mak mane mantok ngedenan lamun mak las Maya kudu intit sorangan-sorangan mah.
atuh bapak oke serua di kitu. Ari sabab nyusul jeung bener teh waduh lain pagawean enteng gampang-gampang yo. Lantaran sajabati kudu nyang arepan rupa-rupaning bahaya jang bener oge can pugu kepanggih. Da pugu teu kanyaoan inditna. Jadi kieu Lasmaya wayahna bae. Bapak teh lain tok percaya kana kemampuan Maya. Tapi kudu sing lebar kana diri kan bae. Jang bener mah dalalaki wong lanang angguran mah doakeun bae sing slamet lan sing asil anu dimaksud. Nah, sakitu ti bapak. Cek Mas Giman mereka putusan kanu jadi anakna. Atuh lengwe nyelas Maya ngahuleng lantaran tetela harapanana penggas di jalan. Disangka mah indung bapana arek ngijinan, ari kabuktianana bet ngahalang. Lila pok atuh nyelas Maya. Kartos pak, atuh nuhun kana piwajang sareng kanya ti bapak jeung emak. Nanging pamikitu mah bapak teh teu percaya ka abdi meureun. Naon gunana abdi diwarah ti bubudak teh? Kanggo naon abdi dididik sangkan bisa ngawasa kana ilmu jaga diri. Atuh sajabiti kitu kabingung abdi moal lipur saupami teu diwidian. Gitu cek nyelas Maya. Ngomong teh semu anu handeueul pedah dicari ku indung jeung bapana. Ngadenge kitu Mas Giman jeung bojona oge mending ngahulang. Kaayaan anu tadi geus rada tenang teh jadi goyang deui. Mas Giman ngerasa bingung anu teu aya papadana. Nya nu akhirna mah pok Mas Giman harita. Waduh berat yo ari kieu Maya. Waduh. Kodong mah alamun geus kieu bobo. Naon anu kudu sabenerna teh duh Maya? Nah ayang nulungan ka benara atawa ayang tepung jemanara wong kowe? Jawab. Duanana bapak, abdi hoyong tepung jeung Kang Banara. Seterusnya abdi hayang nulungan ka Kang Banara. Kitu kayang abdi teh. Lo jadi kok ayang nyusul benara? Leres pak. Waduh. Di dina nuhun teu di dina kapaksa we bade maksa. Abdi mah tetap bade mios. Cek nyelas Maya beuki wani bae. Atuh Mas Giman mending ngahuleng. Indung damangan ukur bisa ngeteup ka anakna. Sang disadalila Mas Giman ngarahuh narik napas panjang pok karita. Maya. Ku bapak ge emang karti. Eta omongan Maya gedinya. Ayeuna bapak dok nanya deui yo. Nah tekad Maya teh geus pikiran dibulak-balik dibeuweung lan diutakeun atawa kumaha? Perantos pak, abdi perantos gaduh tekad anu bulet. Loh, syukur bae tuh saturna kieu tuh. Lamun cek awal akhir aya kejadian anu tumibak ke Maya nak rek diterima kelawan sabar apa kumaha? Kantenan pak. Kantenan naon? Abdi moal ngaraos kaduhung sagaru pinut bakal tumibak bade ditampi kalayan kasabaran bapak. Lah ya syukur bae. Lamun kitu cerana ya tok neon-neon lah bapak ngijinan yo asal. Sampeyan sing hati-hati dina sajenone luang pasing bisa ngejaga diri lan kudu acak pamikiran lamun cek aya neon. Sajabate kitu pikeun ngejaga keselamatan diri. Maya ulah make pakaian awewe atau wadon. Siapa biji awewe nu pantar Maya bakal loba ngundang kesusah. Nu lain lumayan yo. Nah, komo ari lumaku sorangan-sorangan mah. Nah, kulantaran kitu Maya. Nurutkeun segala pepatah di bapak. Dek ira Maya miang yo. Dikira Mas Giman tumanya dibari jeung leuteub ka anakna. Atuh puguh nyilas Maya teh meribungahin. Pok ngajawab bari jeung rada surak seuri. Hatur nuhun bapak, abdi kalintang bingahna di jerungan ku bapak teh. Pami kawidian mah enjing we bade mios. Lo tok nanaon yo.
isukan oge enten naon ieu. Ngan kade po pepatah ti bapaknya. Mangga Pak. Mas Giman harita unggut-unggutan. Sanggeus kitu mah jeb sareleo oge anu ngomong deui jiga nu keur ngadengikeun curah hayam nu kongkorongo. Malah nyelas maya ge harita teh terus asup ka kamarna. Terus sasadiaan keur bawaeun isukan cenah. Sadengkeun Mas Giman jeung bojona ting harulang we gawena teh ditepas. Kasugri para wargi, panjangna alam berang sore jeung peuting ti kacatur ieu carita. Urang jojo ringkesna mangsa, ayeuna urang kocapkeun dina mangsa alam, isukna isuk-isuk. Kocap ni mangsa isukna, bareng jeung meletek mata poe ti belah wetan ti lembur datar aya hiji tantungan jajaka anu miang ninggalkeun lemburna. Dijajab ku recet sorak manuk dina dahan-dahan tangkal kai. Poe harita kacidak bengrasna, langit lenglang taya aling-aling, rupana bae. Bulau pikaresepeun, beuki beurang alam anu lumampah beuki anggang. Melah geus katara rempangna bangun lungsek, tapi terus we ngeureueuh lumaku neruskeun lalampahanana. Hiji tangtungan jajaka make pakaian jawara, lumampah di jalan satapak anu di sapanjang jalan dihias ku tatangkalan anu rajeng. Hiji pamandangan anu mata kuaas, hiji adat kebiasaan urang Sunda zaman katukang-tukang. Horeng eta jajaka teh ngan wandana wungkul. Dak sabenerna mah taya deui lian ti nyilas maya. Nu ngahaja nyumputkeun salirana nganggo kedok hiji jajaka, sangkan ngurangan pibahayaeun. Ari maksudna deuk neangan banara, nu sarua geus lunta ti lemurna. Kasugri para wargi urang jojo gancangna mangsa alam dina ieu carita. Beak poe datang minggu tutup minggu datang bulan. Lalampahan nyelas maya tekad catur, lantaran teu aya kajadian-kajadian anu matak narik, malahan mah menang disebutkeun biasa-biasa bae. Eueuh bancang pakebu, sedengkeun anu diteanganna tetep we can aya laratan, teu aya kelemeng-kelemengna acan. Parandene kitu nyelas maya tetep we teu pondok pangharepan, tisirikna unggal poe terus-terusan ngider neangan banara. Barang dahar mah sok kapanggihna we. Kocap ning dina hiji poe pabeubeurang. Sanggeusna nyilas maya lumampah 5 bulan lilana. Nyilas maya jog anjog ka hiji pasir nu jauh ka lemur anggang ka desa lantaran karasa capek koloyong nyilas maya ka sisi jalan. Gek diuk luhureun jukut anu hipupok ngecowih ngomong sorangan. Duh, ya Allah ya Gusti, capek teh kabina-bina teuing. Sedengkeun anu teanganna can aya beja-bejana acan. Nah kemana tukang banara teh? Palang siang manggih kecelakaan di Tanasat deui kuno jarahat meureun. Sabab sahanteuna jama anu maehan Bah Imung teh loba baturna. Anu tangtuna oge atuh bakal ngerasa teu aman lamun Bah Imung aya keneh turunanana. Tapi kumaha atunya kudu ka mana aing teh neangan Kang Banara? Cek nyilas maya. Ngomongna kitu teh bangun susah panon culang ceuleung lantaran perjuanganna estuning can mawa hasil pisan. Ngenang sawatara waktu mah nyilas maya harita ngagebera we di sisi jalan ngareureuhkeun kacape bari jeung ngarasakeun nikmatna angin pagunungan. Dina kayaan kitu tanagana nu tadi geus lungse teh pulih deui, malah karasa seger jeung asa jag-jag. Kasugri para wargi, cag urang tunda heula kayaan nyilas maya. Anu harita keureuleuf ayeuna urang puseurkeun perhatian urang dina mangsa tur waktu anu sarua ngan tempat anu beda.
Dilandeuheun tempat nyilas maya eureun aya 3 jalma kerting dari gleu nanjak bangun rungse. Jika nama tas lumaku nu kacida jauhna saha eta jalma nu tiluan? Horeng si mana horeng si Bira jeung adina nu katelah si Buso katut baturna saurang nu katelah si Ejrod anu geus mangbulan-bulan ngider ngider neangan nyerat manah teh. Tapi kulantaran neanganna teu puguh tujuan jadi teu kapanggih laratan-laratana acan. Ari dieu teang ka Kelapa Nunggal eueuh kawani. Sajabati kitu teh geus meunang katerangan ti sawatara jalma. Yen nyerat manah cenah geus kabejakeun leungit dibawa kabur ku Nini Kalingking. Lumata si Bira jeung baturna teh teu daraekeun di ka Kelapa Nunggal. Da disangkana nyerat manah kabur ka tempat sejen. Lalampahan si Bira jeung baturna nu duah beuki deukeut ka nyelas maya anu keureuh teh. Malah tungtun obreh nu tiluan teh katingalieun ku nyelas maya. Gebeg nyelas maya harita ngarenjang pok ngomong sorangan. Nasaha tatenya wah jika prajawara leuweung ya ngutang tuna oge kelakuan kasar jeung jahat. Sabab kitu cek bapa oge jawara leuweung ngagaralak para wabuh jeung urang lembur. Cilaka lamun nyata kitu disangarepan salah. Ari ayeuna lumpat leuwih salah sabab bakal curiga tapi kumaha kawe aing perlu neangan pangalaman jeung desa nu nyaho bakal aya pituduh ti eta jelema. Cek nyelas maya ngecebih ngomong sorangan. Ari panon mah neuteup seukeut kanu tiluan. Ari si Bira nu harita leumpang pangkeulana teh geus nempoeun ka nyelas maya. Terus timpang ngaraneg. Ret ka batuna pok ngaharewos lalaunan. Zo, John. Tuh deuleuy. Aya jajakang ora. Jika nama jawara nu kakara melentung. Namun cek suuk mah atawa kok toge. Urang heurian wah. Sugan we mawa duit loba. Cek si Bira bari panon moloho ka nyelas maya. Disangkana mah jajaka atuh pok si Ejrod harita. Ayolah. Da urang mah tukang ributan teh baheula ge. Jelema na kumaha-kumaha bae ge heureuyan we lah. Sugan jeung sugan aya guna jeung mangpaatna yuk. Gancangan atuh. Cek si Ejrod bari jeung leumpangna digancangan. Terus dituturkeun ku si Bira jeung adina nyatana si Buso. Kalawan teu loba dicatur gedig 3 jalma teh laleumpang di ngadeuketan ka nyelas maya anu disangka jajaka. Beukelilah beuki deukeut tungtuna serog ka pelebah nyelas maya. Pok si Bira nanya ngabedegap bari jeung nulak cangkeng buang aksi. Sia si lain euy. Rek ka mana jeung rek ini ka mana? Cek si Bira nanya rada teu puguh. Jiga anu rusuh sieun kapiheulan ku batur. Atuh nyelas maya meuni kerung talila nyeh seuri pok ngajawab niru-niru sora laki. Ngaran kula mah Kalasugi. Maksud derek ngalalana ngajajah jagat. Ngitung lemur ngajajah milangan gunung. Ari anjeun tiluan saha? Cek nyelas maya meuni tata ngajawab date. Jiga geus sadia ti tadina. Ngakukeun boga ngaran Kalasugi. Kituna teh panon melong ka si Bira bangun taya kasieun. Ari si Bira barang ngadenge kacap kitu. Kalasugi ngaran teh. Nya. Dewek oge geus kungsi ngadenge ngaran Kalasugi mah euy. Malahan mah beja nasa guru jeung dewek. Nyaeta pada murid Nini Kalingking. Tapi murid Nini Kalingking mah aya tandana. Naon tandana nu aya di maneh? Sok tembongkeun ka dewek. Lamun bener aya tandana si laing di aku balad ku kuring. Tapi lamun teu boga tandana teh musuh. Anjeun bakal ditewak ku kula. Cek si Bira bari jeung melotot. Ari ngomong beuki pabaliut bae. Sakapeung kuring, sakapeung deui kula. Sadangkeun nyelas maya meuni ngahuleng. Lantaran teu disangka si Bira bakal ngomong kitu. Tapi aya untungna. Sabab si Bira geus ngaku sorangan yen manehna teh muridna Nini Kalingking. Atuh pok harita nyelas maya alias Kalasugi ngagerentas jeroning hate. Teteh lah itu muridna si Kalingking. Teu salah sangkaan aing. Ieu tilu mangkeluk teh jawara leuweung. Alhamdulillah Gusti.
geus ada caang ayeuna mah sugan we supageto aya katerangan ngeunaan Kang Banara. Cek nyelas Maya beri ngusap beungeut. Ari Sibira rada heraneun lantaran nempo eta jajakan nu katelah kelas sugih kalah ngahulang. Pok deui Sibira harita. Hei, kalah sugih, kunaon sia kalah ngahulang euy? Mana sia tandana anu maneh? Ha? Cek Sibira bari jeung ngalengkah harita salengkah. Ari nu duaan gukgek Dariuk bari jeung ngilirkeun perah bedog. Talila pok kalah sugih harita ngajawab. Teh heula baraya. Gampang ngaluarkeun tanda mah. Tapi anjeun anu ngajawab pananya ti kuring. Saha teh atuh anjeun anu tiluan teh? Aduh, hayang yaho kadengaran kuring. Tapi no, Kuring nu katalah bira. Eta anu diukna Nyang Hunjar si Ejron. Tukang ribut bae mane nama euy. Anu matak dengaranan si Ejron. ari itu Tah nu saurang deui atas si Buso, dulur patuturunan hulu jeung kuring. Kuring tiluan teh murid hiji Jawara Sakti anu katalah Nini Kalingking. Sajabati kitu, kuring oge geus ngadenge. Yen di antara murid Nini Kalingking teh aya nu katalah kalasugih. Nya anjeun teh meureunnan. Tapi kudu puguh heula ieu. Nu matak sok ayeuna tembongkeun tandana lamun bener anak buah Nini Kalingking. Cek Sibira maneh nama jongjon we nangtung panu neuteub seukeut ka kalasugih atuh lang nyelas Maya ngahulang deui sabab teu boga pikeun tandana. Parandene kitu teu lila kitu nagancang ngajawab lawan tatag. jadi anjeun teh si Bira si Buso jeung si Ejrot Ya, nya. Nuhun atuh kuring ditepungkeun. Malah mah bener pisan. Kuring muridna Nini Kalingking, tapi samemeh kuring nembongkeun eta tanda, kuring teh hayang nyaho heula tanda nu araya di anjeun. Sabab anjeun ngomimitian ngaku murid Nini Kalingking teh geuningan, sok atuh tembongkeun. Cek nyelas Maya alias kalasugih bangun tenang bae. Hatena geus buleud arek sakalian we cenah ngabohong. Ari Sibira ditanya kitu jeung kudu ngabuktikeun tanda radang bingungeun. Lantaran pan anu manehna mah geus lila leungit. Sarta tepi ka harita can aya gantina. Sibira meulikeun ka ngahulang. Anna dipikir-pikir mah betambah meulit kana bit, tamiang meulit kana bitis. Tapi kulantaran Sibira teh jelema baragajul. Pok harita. kalasugih, Uling, ulah pinter kodek sia. Sakuduna mah maneh heula anu nembongkeun tanda. Sabab katempona maneh leuwih ngora tibatan dewe. Jadi maneh nu kudu pangheulana nembongkeun tanda sok buru-buru. heula. Ulah licik atuh. Lamun kitu carana mah anjeun teh lain muridna Nini Kalingking meureun. Sabab teu bisa nembongkeun tandana. Kula oge meunyi moal bisa nembongkeun. Wayahna we, wayahna. Cek kalasugih alias Lasmaya bari jeung seringoa atuh pudik-dik Sibira nafsu. Tapi barang dipikir-pikir salah lamun ujug-ujug gapruk ngambek mah. Bisi jama anu aya hareupeun teh bener-bener kalasugih saguru jeung Nini Kalingking. Akhirna pok Sibira harita. Wah, pinter maneh mah Sugih. Nya kajun lah, teu kudu sele tembongkeun tanda tuh nya. Ayeuna pada ngobrol ye, nu bener ye. Ari bade teh ka mana tuh nu sabenerna. Tapi raku daek luntas sosoranganan lamun teu aya nu dituju. Atawa eueuh nu teangan. Kieu teh. Beh ditu atuh diukna, dawek arek diuk. Aneh anu nyingkir atuh diukna. Pan maneh mah sanepeun dewek. Cek Sibira dek mung eleh. Gek diuk dikireun si Buso. Telila tuh nyelas Maya alias kalasugih ngomong. Hate ngerasa bungah lantaran teu kudu papaseaan. Sedangkeun ayeuna aya kasempetan pikeun tatanya.
Syukur Kang Bira. Memang kuring tekir ayah setengahing perjalanan, tapi samame kuring ngajawab karena penanya anjen, kuring teh nanya heula ka Kang Bira. Ya, Sabab naon sabab ieu teh perkara nu kacida pisan pentingna. ya. Ari Kang Bira kungsi ngadenge Rajapati di lemur Cilawar. Cek Nilas Maya alias Kalasugih mimiti ngasongkeun pananya atawa eupan. Maksudna deuk neangan keterangan ngeunaan Banara. Oh, eta. Nya, Bogo ngadenge mah. Nah kumaha kitu? Cek si Bira semu kaget. Panon melong ka Nilas Maya anu sangkana Kalasugih. kieu teh Kang Bira. Kuring nganuhunkeun ka Kang Bira lamun nya teh mah bener teh mah Kang Bira nyaho. Ari sabab kuring teh aya tanyakeun ieu teh ka Kang Bira teh. Kuring teh diutus kudu jadi guru supaya neangan si Banara anak buah. Anakna Mbah Imung anu ngan hiji-hijina. Oh, ya. Eta pamuda teh nurutkeun beja. Geus lunta ti lemurna geus incah ti desana. Anu maksudna deuk neangan anu maehan ka bapana. Oh, kitu. Nya, Kumaha terusna? tah cek kasarna mah rek males pati meureun. Tak kulantiaraan kitu ayeuna kuring teh keur neangan si Banara. Sarta arek dicerek daleg arek ditewak terus disetorkeun ka nini guru. Tak kitu tujuan kuring teh Kang Bira. Cek Nilas Maya alias Kalasugih bari jeung pepeta ngomongna teh. Sangkan dipercaya atuh ku si Bira sebatur-batur. Barang ngadenge kitu pok si Bira harita. Haha, gitu. Nya, Lamun anakna memang kaharti eta kejadian teh. Sabab teh mustahil, euy. Namun anakna rek males pati teh. Sabab memang bener pisan Mbah Imung teh boga anak lalaki hiji-hijina. Ngan cek beja mah teu becuseun silat. Kalakah awak we jangkung badag teh si goblok. Ari saterusna kumaha tuh ieu? Sok, Kalasugih. kieu saterusna mah. Kuring teh ku hayang nyaho heula kana jujutan anu sabenerna. Naha saha atuh nu mateni Mbah Imung bapana Banara teh? Jeung naon sababna pangna dipaehan? Lantaran kuring mah teu ngarti. Ari anu maehanana batur tapi ari anu kudu neangan si Banarana bet kuring. Tah lebah dia. Lain hahaha. Jawab pananya kuring. Ya babari nu kitu mah tuh Kalasugih. Wayahna we anjeun terinya. Di papancenan neangan si Banara ku guru ai sabab kieu teh Kalasugih. Apa di guru mah geus biasa teh pagawean anu kitu. Da lamun bade tugas teh tara kasaurang. Tapi sadaya sok dibere. Duh, nganah nyakal we jeung bala teh tara meunang kumpul. Ari perkara anu mayahan si Imung sebenarnya banyak kuring pisan di luar. Oh, gitu. Ya, sabab si Imung teh geus kumawani cucungna ka guru. Cucungah. Ya, Cucungah naon? geus nyoba-nyoba nulungan hiji awewe anu rek dipake ku guru. Oh gitu. Ya. Nu akhirna kapaksa si Imung di podaran. Malahaman kuring oge ayeuna teh ieu keur neangan deui ngirat manah. Anu kabur deui can kapanggih deui ti harita teh. Kitu tanu sabenerna mah Kalasugih. Cek si Bira ngadongengkeun lalakon manehna jeung Nini Kalingking. Sajeroning si Bira ngabuih ngomong hati Nilas Maya alias Kalasugih mating sarablak we. Sabab tetela geuning anu maehan Mbah Imung teh aya di haripeunana. Parandene kitu atuh Nilas Maya sabisa-bisa nahan perasaan. Oh, jadi kitunya. Ya, Nya syukur ya atuh. Ari kitu mah kuring dibari nyaho ku Kang Bira. Lamun kitu mah kuring oge moal ragu-ragu deui arek usaha sakuat tenaga pikeun neangan si Banara. Tah ayeuna kuring rek tanya deui ari Kang Bira jeung Kang Buso Katut Kang Ejron arek kamarana saterusna elet-eletan ti luang. tuh ingat tuh. Kamana we meureunnan? Da ngaranna oge neangan kuring ge. Kamana we nepina? Ari saterusna ari kumaha tuh? Kumaha lamun urang babarengan we?
Cek Sibira ngajukeun usul atuh leng nyelas maya alias Kalasugih mikir heula. Sabab ari kudu babarengan jeung Sibira mah asa pamohalan. Ari teu nurut lebar bisi hese neangan deui. Tapi liakulila pok nyelas maya harita. Kang Bira, Ya, hayu urang babarengan nu mampah. Tapi mau bisa salilana dina hiji waktu mah tangtu kuring karek misah jeung Kang Bira sabatur-batur. sabab Lantaran lamun terus-terusan babarengan mah jika bakal nimbulkeun kacurigaan pikeun batur. oh iya. Teu naon lah, hayu kitu ge. Are ka mana ini tayina? Ai kuring marek nuturkeun Kang Bira we. Cek nyelas maya alias Kalasugih. Bari jeung beresan papakeanana geus kitu mah teu aya nu ngomong deui. Jung Sibira nangtung bring jadi opatan ayeuna mah arindit deui. Cenah deuk neangan jerat mana hajeng bandara. Kasubri para wargi banglu salampahanana atuh harita nyelas maya anu ganti ngaran jadi Kalasugih ngagabung jeung Sibira sabatur-batur. Harita lumampah rek neangan nyirat mana. Banglu salampahan Sibira sabatur-batur can urang tuna sakedapkeun dan sakedeung ayeuna urang kocapkeun di kaayaan Jang Banara. Can ieu carita urang tuna atur nuhun para pamirsa ku mangrupi perhatosanana. Ujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.